saya. Mak, ya, udah resto. Ayo. Aduh, ai si anak muda jeung si panglima make datang ayeuna. Panyaho anak tuh pukul kurang tukang majeg. Aya naon tuh panglima anak muda ada dia. Nah, si mak kalau ngobrol tahun ka dia pengelang resto, Mak. Iya, aja tuh. Iya, yang anu majeg. Aku teh yang tak jamiin duaan tak itu. Udah kideung ka jeung budak nu begenya. Oh, ternyata teh, si abah teh. Kamu kok mama? Ya, Bah. Tadi teh ampunannya abi dititah ku si Marabi, saha wae nu liwat di jalan ieu, kudu dipajak da si mama tukang ngajak di lembur di dieu. Kau bener cenah, Bah? Si. Oh enggak sayang, itu fitnah. Fitnah. Pan bener tadi nitah ka urang kita majikan jalannya. Oh benar. Ya, Bah. Tadi geus anu kima putuskeun, Bah, jeung naon tukang majegan. Teu sangka geuning yayang teh di alam-alam dipuji-puji ku aku. Geus ka ayeuna mah ternyata nya tukang majikan.